Hoyong mulia Pak, Bapak Ibu hoyong mulia, siap tahajudna, mual males, mual papang wungkul. Tah begitu orang gugah tuluy kamana ngompol kacai tong di kamar kihna tuluy wudu terus sholat didinya ngadoa apa kebutuhan ku proposal mah ka pamarentah kahempikan malah abdi dak tegaduh guru nak tetiasa ngelepatkan secara langsung gening upami muamar mah eta dina ala tohanya panjang aing ngupingkeun kasetnya eta cak kitu dina kasetna oh meureun aya guru nama sah saja teu pelanggaran ngan urang mah ulah tuturutaneun da teu gaduh naonna teu gaduh guruna itu intina ibu sing puguh guruna panjang pondokna sing puguh ieu murang kali diseuseuh diasah dicuci otakna ku Al-Qur'an di India S2 katalar Quran S2 katalar Quran lantaran tina pergaulan hafalana cuma pendidikan dan pelajaran hafalana henteu dikenalkeun kumaha cara ngaamalkeun eusi kandungan Al-Qur'an ketika indungna gering di rumah sakit padahal katalal Al-Qur'an kuliahna S2 indungna keur sakarat diperkosa naudzubillahi min sabab manehna ngoreh HP anu porno meureun jeung meureun di setrum ku meureun nu aya indung keur sakarat diperkosa sabab eta mah hafal Qur'ana sebatas naon pelajaran bukan penghayatan dan pengamalan namawi di dieu di mana wae upami Qur'ana nu di luar wahabi hafalana insyaallah nembus pemirsa sareng amalana insya Allah. Bapak katalar Quran? Katalar? Ti Anas dugi ka Al-Fatihah nya. Katalar. Ti Fatihah dugi ka Anas katalar. Insyaallah. Anu masihan hadiah Haji terus katalar. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tuh Pak nu katalar Quran diumrohkeun, nu katalar Quran dijaga ku Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ayo we udah ibu mah bapak mah ukur boga Quran nu katalar teh paranti gancang salat. Halo? Surat naon? Kul huwa jeung atoina. Tereh. Eta makmum di pasihan surat An-Naba da jadi teu esah ngamakmumna. Kenapa? Aya keheul ka imam panjang-panjang teuing. Jadi teu esah kade tingali dina fikihna. Lamun makmum teu ridho ka imam teu sah berjamaahna ge. Mantap imam teh kudu bijaksana. Ari bijaksana imam teh nurutkeun kahayang makmum nyaeta kulhu jeung atoina
dah kabina-bina teh sing ridho mun imam maca surat anu panjang. Lamun imam maca surat anu panjang sing ridho karek esah berjamaah. Cek imam bismillahirrahmanirrahim Yasin tugas goreng sangka padahal Allahu Akbar murukankeun ek nepi ka wa ilaihi turja'un mata ek panjang ek pondok ulah aya goreng sangka turutan tuturkeun saha imam tos sabaraha tah hiji suci dua ngalangkah katilu gawe kaopat nyaring penting nu kalima usahakeun jadi pecinta masjid rencana mun urang keur aya di bumi ingat ka masjid keur aya di masjid ingat wae ka bumi jawab da ieu teh nanya kami tetunduk Bapak nuju di masjid emut wae ka bumi apa nuju di bumi emut wae ka masjid? Aduh gayanya gaya tete ka kuping jawaban gitu. Dua digawe jeung salat apa salat sesa gawe apa gawe sesa salat sing puguh bagian pemantapan kapan ieu teh lain rajaban unggul bisi kurang jelas aduh salat sesesaan lamun salat sesesaan digawe heula diengkekeun teh salat teh nu ngantor nguping adan ge angger dirapihkeun heula eta cicing ya penyakit sararea jigana nuker di sawah nuker ngarambet nuker panen dah teu waka ieu ucul-ucul teh mantag lah maneh ku aing dibere panen cek Allah teh geuning teu eling-eling tita salat kuwerang sia make hama duduk di rata-ratana beas kumaha aduh sabaraha ayeuna beas sakilo tak aya nu anyar meuli apal keneh Masya Allah sing jadi pecinta naon masjid baik bapak-bapak atau ibu-ibu sanaos ibu-ibu teu kedah wae ka masjid salatna da utamina di bumi banyak ibu-ibu mah ngan lamun masjid kosong wae ya ibu-ibu hidang lamun ibu-ibu ieu Haji Wawan manawi diteplak ku abdi ibu-ibu ningali bapak-bapak teu wae ka masjid ibu-ibu nu ka mana nu ka masjid operkeun mukena da nu ulah ka masjid mah abdi kantos ngadugikeun murang kali nu can disepitan alasana bisi nangkod kanu keur salat pan batal salatna sabab dina kokocop anu jiga jawer hayam geduk di sadana ngampleh geuning terus eta teu dipotong batal salatna lamun naplok sabab nyang karuk najis tara biasa lamun murang kali can disepitan terus papang dibureselkeun dikumbah beres maka ku ibu mun bapak salaki tara ka masjid porosotkeun ilik-ilik bisi candi tapi di dieu insyaallah berjamaah maghrib seueur isya subuh lohor asar dimimiti loba nepi ka lumayan
muncul ti mimiti tas berjamaah subuh oge. Amin. Salat Idul Fitri seueur aya nu sok salat tahunan. Ari kalembur salat Idul Fitri wungkul geus nyaba teu salat Jumaahan seueur tak gitu. Lamun subuh tos jiga Jumaahan, negara Indonesia di berbagai masjid seperti itu bakal barokah, moal loba musibah. Ayeuna mah kumaha di Indonesia musibah, masya Allah. Urang teh nyaritakeun di Turki, di luar negeri, di urang wae musibah anu paling besar di Ciaren misalna, musibah nu paling besar banjir aya, kabakaran aya, eta mah nu laleutik. Musibah paling besar tinggal sholat berjamaah di masjid. Halo, saya tuh sholat di masjid. Kunaon tuh tara? Masya Allah. Abdi percanten kasadayana. Gini, kurang teh kapan osok araraneh afal tapi nyalahannya. Apal tapi nyalahan. Kan sok aneh karena pikiran orang siga nu normal tapi nyalahan. Cok ayeuna misalnya teh sholat maghrib, eling eling umat limat hayu aya menyalahan padahal afal kiwari maghrib kena isya mata idam tasuk itu urang teh pan afal tapi nyalahan. Yen sholat di masjid teh sae tapi gening hareunteu di masjid sanes mah, di masjid mana mah yuk urang makmurkeun masjid. Da dina hadis Abu Hurairah dijelaskeun di dinya saur Allah Subhanahu wa taala, mungkinkah ieu kalebet hadis qudsi, innilah haimu bi ahlil ardi, kaula cek Allah bakal mentingkeun prioritaskeun ke ahli-ahli bumi, ahli kampung, ahli lembur di turunan musibah. Tapi faidza nadatu di mana-mana kaula nyurpei, disurpei heula memeh di turunan adab, ternyata didinya keur ngamakmurkeun masjid. Umari buyuti ila umari buyuti, hiji keur ngamakmurkeun masjid, pangawasana salat berjamaahna, malah ku ketua DKM di program malam anu naon, malam anu naon, malam anu naon, subuh khusus tahfidz tentunya. Alhamdulillah di program unggal wengi teh makmur wae masjid teh moal turun adab eta. Minangka bendunganna adab teh aya 3. Hiji kahalangan turun adab teh, turun musibah teh karena makmurna masjid. Nu kadua wal mutahabina fi, alakur hirupna sauyunan, suami istri alalakur, pemerintahna alakur jeung rahayatna, insya Allah teturun tak adab.
Berarti ek akur kumaha ibu bapak jeung salaki eta teh suami urang. Ye ari suami teh ulah sok digogoreng ku urang pan eta teh nepi ka kolot nepi ka kitu teh jeung urang ku urang. Terus bapak oge sami untuk ngagogoreng sang istri eta teh bisa layak liek gitu teh pan kusaha urang ku bapak kapan eta teh ulah sok dicarekan suami teh manggil oge kade sing apik. Ibu asa kumaha manggil suami? Bapak. Sing saropan ka suami. Teh tukang usahana urang teh sing sopan kade ka suami teh. Atuh ayah kitunya manggil teh. Bapak. Ulah ieu mah Ahmad ka suami teh disebut langsung naonna ngaranna teu sopan ka cida kade ka suami urang ulah kitu-kitu teuing babarengan hirup sauyutna da engke ge kapan moal bareng maotna seueur nu teu bareng maotna pila silih pikanyaah dina waktu naon waktu hirup ulah para sea wae jeung salaki teh hargaan ibu salaki teh mun ek sare dangdan sing bener ye malah jen dilipen dibedak geus mencrang dibikeun ka tukang ojek cicing heula salakina nempokeun ti imah dibawa batur nah ari rek sare make kutang ge nu matak nyoco orlet hol teh salaki tas nyaba malam Jumaah da sono geus buras beres ngagabrung aduh kunaon bapak aya masalah di jalan nyogok sia orlet tuh sing bener dangdang ulah kabina-bina ai keur batur dangdan ka mana ondangan itu meuni hebat ai deukeut jeung salaki bau careuh astagfirullah. Nah itu tah jadi berangkat tina kasucian beres nepi ka anu 5 eta insyaallah barokah itu eta teh tina subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul. Bagian kedua ciri-ciri munafik 142 An-Nisa. Hiji ladang rojaban ayeuna hindari munafik menurut Quran jadi tukang tipu hiji sok nipu segala teh ditipu ngabobodo ngabobodo baik bo seep artos nanti bapak seep dibalanjakeun sadayana nipu sanes ngabohong bapak sami menang sabaraha Pak cenah hasil buburu ayeuna lah teu menang duit ieu cenah menang teh sakieu tah padahal mah sawareh diselapkeun. 2 lamun gawe alias salat qomu ilas salati qomu kusala bisi aya ya di abdi sadaya salat nate kusal alias hoream semangat di dia ai berjamaah salat alhamdulillah tah nu hoream mah kasifatan sifat munafik
abdi keliling Jawa Timur seueur anu salatna beda-beda jeung di urang. Duh meh pengalaman abdi terbatas ilmu. Anu kieu ya Pak. Allahu Akbar. Aya nu di dieu Allahu Akbar. Aya nu di dieu Allahu Akbar. Aya nu di dieu Allahu Akbar. Malah aya nu di dieu. Di handap we teh masih dakep teh. Nah cek abdi da moal leupas ieu. Rupi-rupi bikir gidegna rupi-rupi. Tapi intina pada ibadah ieu eta. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Hoream. Naon teh? Salat teh hoream. Terus lamun salat mun beramal yuraunan nas malar riya. Jangan namanya lekoh-lekoh teuing salat tak meni jiga khusyuk bener beda we cenah aya mitoha belah tukang atau orang beramal karena hoyong dipuji antos dayana naonna sakumaha seueurna beramal tapi karena pamuji kosong molong pong dayana naonna 2 3 nu kaopat wala yadhkurunallaha illa qalila tara wiridan ceuk urang nama di dieu mah digebiarkeun wiridannya teu wiridan sifat munafik teu hayang we ngelingan awak teh pandi urang mah wirid teh sabaraha kali 33 kali subhanallah 33 alhamdulillah 33 Allahu akbar ulah madep ka makmum babacaan henteu tarik komo upami makmum can afaleun wirid hitung-hitung bari ngawurukan da ngahajak mak warga hoyong ajarkeun wiridan teh tala keresahan ieu kecuali ayana dina tas salat berjamaah. Asal di dia tarikeun wiridan. Astagfirullahaladzim mun pondokna alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik ku imam teh. Bari malik kapalih mana? Palih kaler. Makmum mengiringan. Jadi apal ke pribadina mun salat atau ngadoa jadi harafaleun da imam sok ditarikeun. Tali para wargi sadaya. Jadi pertama disifat munafik mah jadi tukang tipu. Sarjan kamanipuna angger ku Allah ditipu deui. Yang kedua salat manehna hoream. Nu katilu mun migawe amal sok riya. Nu kaopat tara daek zikir kecuali sakolefat disebut illa qalila. Likum leos gajleng gitunya. Eta para wargi sadaya nikah hade sifat-sifat munafik dihindar. Upami dina hadis mah mung 3 sifat munafik teh. Idza hadatsa kadzaba wa idza tumina khana wa idza wa'ada khalafa. Lamun ngobrol sok bohong, lamun dipercaya khianat, lamun janji sulaya. Eta sifat munafik. Mudah-mudahan naon anu didugikeun sakitu katiasa sakamampuan aya sinareng ageng manfaatna. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
nami hadirin ngaturkeun ka pangarsa Bapak Bupati kenopos paparing ilmu ka urang sadayana. Pamugi Allah Subhanahu wa taala maparing taufik hidayah ke orang sadaya tiasa ngamalkeun kana ilmu anu didugikeun. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin anu kepados dihormat, acara terakhir doa insyaallah baris dipimpin ku pangarsa Ustaz Jaya. Kalian hormat ka pangarsa Ustaz Jaya mangga dihaturanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang sasarangan ngadoa doa akhir ngaos be biasa ulah sok nu aneh tara kaaminan bisi mah naon kurang diaminan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbin fa'na bima alam tanah Rabbi alimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana qarabatilana fi dinina tawassalna bita'alumin tawassalna bita'dimin antar suqanal wasi'ah wa antar suqanal aman ditawasul kupamaosan aditawasul kupangurukan moge Gusti ngarizkian kajembaran keamanan subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nas'aluka al-ijabah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Akhirul lisan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah terkenun ka pangarsa sadaya patos mipin doa pamugi doa orang sadayana aya dina dipang ijabahna Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin anu pinudas dihormat, acara tikawi tika akhir parantos rengse mangga urang tutup ku sasarengan ngaoskeun hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun kasadayana hapuntenna tina sadaya kalepatan pamugi urang sadayana kenging rahmat maghfirah barokah ti Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.